Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Aryo Frandika kelas 2 Walas TI tilu hoyong maca artikel ngeunaan musik kacapi Jawa Barat. Kacapi nyaeta pakakas musik Sunda anu dimainkeun minangka alat musik utama dina tembang Sunda, mamaos Cianjuran, Kawih jeung kacapi suling. Kecap-kacapi dina basa Sunda oge ngarujuk karena tutuwuhan sentul, anu kaitana dipercaya dipake pikeun nyieun perkakas kecapi. Kacapi parahu nyaeta kotak resonansi anu dihandapeuna dibere liang resonansi, dipikeun ngidanan keluar sora. Sisi-sisi kacapi jenis ieu wangunna siga parahu. Baheula mah kacapi ieu dijieun langsung tina kai ku cara diukir. Kacapi siter nyaeta kotak resonansi kalayan pasawat paralel, sarupa jeung kacapi parahu liakna disimpan di handap. Sisi luhur jeung handap ngabentuk trapesium. Ayeuna kotak resonansi kacapi dijieun ku cara gluing sisi genep papan kai. Pikeun dua jenis kacapi ieu mimitina tali-tali dihijikeun kanu peureut anu aya diharepkeun kacapi. Pikeun ayeuna mah unggal string napel na skrew leutik di sisi katuhu luhur kotak. Senar ieu bisa disetel dina sababaraha sistem pelog, degung, sorog, atawa salendro. Numutkeun fungsina dina musik pengiring. Kacapi dicoo salaku siji kacapi ovarium atawa kacapi sirah, 2 kacapi detil atawa kacapi anak, 3 kacapi wandanyar. Kacapi ovarium ngarahkeun musiku cara nyadiakeun intro, sasak, jeung interludes, oge nangtukeun tempo. Pikeun tujuan ieu dipake kacapi badak kalayan 18 atawa 20 senar. Kacapi detil ngeuyeban iringan musik ku cara ngeusian spasi antara not-not kalawan frekuensi luhur. Utamana dina lagu-lagu nu make meter maneh kawas dina kacapi suling atawa sekar panambih. Pikeun tujuan ieu kacapi leutik kalawan nepi ka 5 walas string dipake. Kacapi wanda anyar. Kacapi jenis ieu dipake pikeun kaulinan kacapi anu ngan memerlukan hiji pamaen kacapi. Pamakeana bisa dipake pikeun lakon kacapi indung atawa kacapi lilinik sabab miboga rupa-rupa nada. Umumna aya 20 senar. Kacapi wanda anyar oge bisa dipake pikeun marengan lagu-lagu Sunda modern. Kacapi umumna disetel dina skala anu ngandung 5 nada dina 1 oktav atawa biasa disebut skala pentatonik. Di antarana laras degung atau pelog, madenda atau sorok, jeung salendro, tuning wizard, sami sareng tuni madenda. Tapi kalayan kone anu beda, usi mandalungan sarua jeung laras degung. Tapi kuncina beda. Notasi musik Sunda, notasi daminatila jumlahna nada luhur ka nada handap. Beda jeung notasi gamelan kepatihan Jawa. Oktav handap bakal ngaronjat ku siji titik di luhur angka, jeung oktav luhur bakal ngaronjat ku siji titik handap eta. Laras salendro mangrupa laras anu usina 5 not anu jarakna meh sarua. Teu bisa persis dicocokkeun jeung solfegio barat, kusababna jarakna hampir sarua antara catetan. Transposisi tina catetan dasar bisa disimpen di mana wae. Sakitu wae kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.